Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi Dani Irawan Suratno ti 11 MIPA 3. Di dieu abdi bade macakeun biantara anu judulna agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu teh urang sadaya tiasa ngariung sasarengan dina acara ieu. Hadirin anu dipikahormat, beriman kana kodo jeung qadar seueur manfaatna. Di antarana tiasa nguatkeun kaimanan sareng katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Selain ti eta bisa oge nyadarkeun urang yen sagala perkara atau kejadian nu aya di bumi ieu teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Matak ayana kodo jeung qadar ieu teh bisa numbuhkeun keteguhan hate sareng kesabaran urang salila urang hirup di dunia. Masalahna atawa rintangan naon wae nu aya di hirup urang teh ngarupakeun ketetapan ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi urang teh kudu tawakal da segala rupina ge tos aya izin ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya moal tiasa ngahindar ti ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dek nu hade, dek nu goreng, sadayana tos diatur ku Maha Kawasa. Iman kana qada jeung qadar ieu oge bisa numbuhkeun kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Sareng ngadorong urang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala salawasna. Sakieu heula pidato ti abdi, upami aya carios anu marenah di hate abdi nyuhunkeun dihampunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.